Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pumiartub. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Supata. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi. Seri anu kadua. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeunyeureun sing ngajantenkeun panghibur kana kalebu, pangbeberah kana manah. Sateu acan Mang Guru neraskeun deui hanca carita, Mang Guru bade kintun-kintun heula ka para pemirtub anu parantos ngeresakeun masihan pairan dina kolom komentar seri anu kadua. Kintun-kintuna diantawisna wae nyaeta kanggo Teh Iis Yuliani manco hadir Mang Guru, atur nuhun. Teras kanggo Teh Fitri Sumintar, alhamdulillah atur nuhun Mang Guru dongeng enggalna. Mugia Mang Guru sareng Kang Heri Supriyadi kitu oge sareng pemirtub sadayana aya dina kasehatan, amin. Amin, hatur nuhun Teh Fitri Sumintar. Teras kanggo pangarsa Abah Suba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadangukeun dongeng anu munggaran, hatur nuhun dongengna. Mugia Mang Guru tambih kulawargi sehat lahir tur batina, amin. Amin, hatur nuhun pangarsa Abah Suba. Teras kanggo Ani Mamah Andri Karawang, alhamdulillah jang dirga teh hadir deui Mang Guru, atur nuhun Mamah Andri. Teras kanggo Kang Dede Rustandi, alhamdulillah patepang deui sareng Mang Guru dina dongeng anu engal deui, atur nuhun. Teras kanggo Mamah Nuri Nurhayati, alhamdulillah anu engal deui Mang Guru, abdi manco, atur nuhun. Teras kanggo Kang Asep Daryana, wah anyar di dongengna euy, asik top lah MGR, atur nuhun. Teras kanggo Mang Hair Manglid, lanjut Mang Guru, abdi mah can ngadangukeun cariyos Supata mah, mangga atur nuhun. Teras kanggo Kang Aep Karsim, wah aya dongeng anyar euy, atur nuhun. Teras kanggo Kang Saniko Swarasan, nuhun Mang Guru, request Supatana tos dikobul. Sehat selalu Mang Guru, amin, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Engkos Darsini, dongeng Mang Guru top, Mang Engkos di Majalaya Bandung, atur nuhun Mang Engkos. Teras kanggo Kang Ruslan, ngadangukeun Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Saung Lisung Relax, manco deui ngabandungan dongeng ti MGR Hanupis, sami-sami hatur nuhun. Teras kanggo Nenek Ani di Subang, duh kaporotan mancona, atur nuhun Nenek. Teras kanggo Kang Ijroil, ieu mah dongengna Ki Sunda atuh, mohon dongeng karangan Kang Heri anu didongengkeun ku Ki Sunda. Tapi saleresna mah parantos didongengkeun ku Mang Guru dah tos lami, mung videona ku Mang Guru di privat, kumargi kenging klaim backsound, mohon kacapinanya. Teras kanggo Kang Maman Aja, manco deui Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Man, manco deui anu munggaran, mangga hatur nuhun. Teras kanggo Kang Darso Sumarno, nyarengan deui Mang, hatur nuhun. Teras kanggo Pak Ade Sukarna hadir MGR, hatur nuhun. Teras kanggo Kang Ramdhani Priyatna di Cianjur, manco Mang Guru, hatur nuhun. Teras kanggo Pak Mai Kantri, nyakseni Kang, hatur nuhun. Teras panginten anu terakhir kanggo Kang Prabu Arjuna di Banjar, nyakseni Mang Guru, mangga hatur nuhun. Mung sakitu anu tiasa dikintun-kintun, Mang Guru kintun-kintuna nyanak dina pairan seri anu kahiji.
Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pumiar tub dongeng Mang Guru panon poe karek meletek can karasa hahaneutna hawa tiris keneh sok sanajan kitu ari langit mah geus rada caang dina tangkal ceremeh hareupeun hiji imah panggung manuk-manuk anu laleutik geus rarecet ngabageakeun poean anu anyar. Dirga, cikan kadieukeun palu. Cek saurang lalaki tengah tubuh nyelengkeung ti buruan tekung silila ngurunyung Jang Dirga mamawa palu song dibikeun. Kunaon deui Pak? Tanya Jang Dirga bari neuteup anu keur ngilik-ngilik pacul anu tayalian bapana. Ieu teu geunahon, rada nyogong dipakena pacul teh. Cik atuh ku abdi urang omean Pak. Sidik ieu oge pan meunang masangkeun nyaneh atuh Dirga. Ceuk bapana Jang Dirga rada berengut. Jang Dirga mah ngan saukur nyengir bari nempokeun bapana anu keur ngomean doran pacul. Boboy bulan sangrai bentang panon poe disasate. Boboy bulan sangrai bentang panon poe disasate. Unggal ganeng suara siga kaleng digugusur kitu oi. Cuk bapana Jang Dirga ngagebes anu anyar datang bari ngahaleuang anu tayalian si Omod. Ulah we Mang Ohim mah wing keur senang teh. Cuk si Omod nya kakak. Atuh da soranya neh mah mata krebing kana ceuli oi. Sidik keur diajar Mang. Saha anu nyaho jaga mah jadi tukang ngawih anu kawentar. Cuk si Omod ari Jang Dirga mah ngan saukur seuri. Lah kumaha dinya weh? Isinarion isuk-isuk keneh geus nololkeun sirah. Rek ngarusep Mod. Cek Mang Ohim neuteup ka si Omod. Henteu Mang. Si Dirga ngajak ka pasir jolang ka Baatang Mang. Rek nanahaon ka Baatang? Cek Mang Ohim rada kerung neuteup ka Jang Dirga. Aya priyogi we Pak. Bade ngegentosan watang. Sakantenan sina dipangmasangkeun. Tembal Jang Dirga saayana. Pangmasangkeun? Emang boga batuna kitu Dirga? Gaduh Pak. Mendak basa keur nguseup. Alus henteu. Cikan Bapak nempo euy. Engke we Pak. Pamitos janten. Lah nyaneh mah. Boga kitu duitna. Aya Pak, ladang kamari ngicalau ka Ceurum. Teu ngomong deui geus kitu mah, Mang Ohim kutara-ketrok deui neruskeun pagaweanana ditempokeun ku si Omod. Ari Jang Dirga mah ngoloyong ka jero imah rek ngadon ganti pakean. Mang, cek Bapak Wing mah, cenah Baatang teh baheulana mah bisa disebutkeun saurang jawara. Nya eta teh Mang, cek si Omod neuteup anu keur nakolan doran pacul. Dangaran aslina mah lain Baatang. Di atang-atang soteh pedah we sok nyeunan watang tah kitu Mod. Ari kitu saha ngaran aslina teh Mang? Cek si Omod siga anu panasaran. Bah Surya. Ngaran aslina mah Bah Surya. Baheula mah basa mamangku rada leutik keneh. Pernah nyaksian Baatang galungan jeung musuh gerotna. Ngaranna teh si Rohang. Wah. Eleh saha Mang? Cuk si Omod beuki panasaran.
Eleh si Rohang mod ngan kabur teuing ka mana. Tapi memeh kaburna teh ngancem heula. Cenah mah hiji waktu rek ngajorak deui ka Bah Atang. Pikeun nyabut nyawana tah kitu. Waduh, kumaha atuh lamun teh mah si Rohang teh ngabuktikeun ancemanana mang. Lah, sigana mah geus paeh. Buktina we mamang geus kolot kieu oge. Pan si Rohang mah eueuh beja-bejana acan. Heueuh mang, ngan kekebat si Omod nyaritana sabab Jang Dirga kaburu ngurunyung. Arek ayeuna kitu, isuk-isuk teuing, ceuk Mang Ohim rada kereung. Meh teu panas teuing di jalana, Pak. Pan ka Pasir Jolang teh tebih. Nyajung atuh, balikna nyimpang heula ka Kang Ogonnya. Pang nanyakeun binih bortol, sugan we bogaeun. Mun aya sesakeun 2 liter mah kitu nya. Jang Dirga ngan saukur unggek, canggeusna amitan, geudig ningalkeun imah ngajugjug lemur Pasir Jolang anu lumayan kawilang anggang. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, si Omod jeung Jang Dirga lempang rerendengan. Sajajalan si Omod galecok ngomongkeun saha Bah Atang anu sabenerna saluyu jeung anu diwangkongkeun ku Mang Ohim ka dirina. Halah, geuning teu nyangka nya, ceuk Jang Dirga rada olohok. Haha, nyasat atuh euy, uing oge karek nyaho. Kadieu we cek bapa maneh. Kumaha lamun si Rohangna aya keneh nya, ceuk Jang Dirga siga anu milu melang. Haha, nyaeta atuh, uing oge hariwang. Kumaha lamun si Rohang teh bogaeun murid. Saratan ditah mateni Bah Atang. Mangkaning Bah Atang mah pan teu bogaeun murid, sapopoena oge ngan saukur nyeunan watang. 2 sobat teureun galecok nggoning lumampahna beuki lila jalan anu disorang beuki nanjak, jalan satapak di Pileuweungan anu nuju ka lembur Pasir Jolang geus rarembet, tayohna mah geus arang langka diliwatan. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, canggeus lumampah kalayan meakeun waktu anu lumayan lilana. Antukna mah Jang Dirga jeung si Omod aranjog ka lembur Pasir Jolang. Kaayaan lembur Pasir Jolang estuning pajauh pisan jeung kaayaan di lemburna Jang Dirga. Imah-imahna estuning narenggang encelo-enceloan. Tuh, anu itu imah Bah Atang teh nya, ceuk si Omod nunjuk hiji imah anu basajan pisan. Di hareupeun imah rajeg tangkal cau. Hayu, ceuk Jang Dirga siga anu geus teu sabar, geudig duanana ngagancangkeun lengkahna. Sampurasun, sampurasun, ceuk Jang Dirga uluk salam, simpe taya anu nembalan. Jang Dirga sababaraha kali uluk salam diturutan ku si Omod, tapi anger taya anu nembalan. Imah siga anu eueuh pangeusina. Sampurasun, ceuk Jang Dirga uluk salam deui. Rampes. Jang Dirga jeung si Omod ngagarebeg sarta meh bareng ngareret ka tukangeunana. Geuning Abah, ceuk Jang Dirga canggeusna sidik anu ngurunyung tukangeunana teh Bah Atang. Hehe, geus lalila kitu jalu. Hampura, Abah teh geus nyempoan cau di kebon. Tapi can aya anu kolot geuningan. Nembean Bah, geuning kiat keneh ka kebon Bah, ceuk Jang Dirga semu kerung. Sabab ningali tina dedegan mah Bah Atang teh geus pohara kolotna, tonggongna geus bongkok pisan, halis kumis jeung janggot anu panjangna kira-kira sajengkal, kabeh geus barodas. Nya kakarayapan we atuh jalu. Nya, aya kapaluan nyaon kitu jalatang ka dieu teh? Ngaja we Bah, abdi teh perjogi watang, sareng sakantenan hoyong dipangmasangkeun ku Abah. Tembal Jang Dirga saayana. Ku can kicu, hayu atuh jejero, ceuk Bah Atang miheulaan ngalengkah. Sup si Omod jeung Jang Dirga
arasup nuturkeun anu boga imah. Hampura we Jalu, ceboga suguh keunyeun. Ja abah mah, ja bubuhan ngan saukur hirup nyorangan. Cek Baatang sanduk-sanduk. Sawios bah. Tah ieu bako tampang kanggo abah. Saurna, abah mah sok nyesep. Cek Jang Dirga ngasongkeun bungkusan. Bako pamere Jang Dirga ditampanan ku Baatang. Seup disesep di ambuan. Bako haja ieu mah atuh Jalu. Dicari makeun pisan ku abahnya. Cek Baatang katembongna bungah kacida. Jang Dirga ngan saukur unggek bari seuri. Sanggeus dilinting ku daun kawung, kelepus, kudu dikenyot. Aseupna nyerebung tina irung jeung baham Baatang. Baatang peurembeun siga anu nikmat pisan. Cik, nyempo atuh batunya Jalu. Cek Baatang namprakeun leungeunna. Ku siwel Jang Dirga ngaluarkeun batu ali tina pesak calanana. Song diasongkeun ka Baatang. Ngan gebeg. Baatang katembong ngagebeg siga anu reuwas. Udud anu karek sababaraha kenyot gancang di pareuman. Jang Dirga jeung si Omod kurang kerung alatan teu ngarti. Gap batu ali dicokot tina leungeun Jang Dirga. Katembong leungeun Baatang jadi ngageter. Kesang ngadadak ranung dina tarangna. Ari si Omod jeung Jang Dirga beuki molohok nempo Baatang. Wajuh, lain barang samanya ieu mah Jalu. Jagoan cakejeung. Cek Baatang gura-giru cengkat tina diukna. Anu saterusna mah ngoloyong ka pangkengna. Si Omod jeung Jang Dirga bati silih perong di tengah imah. Kunaon ya euy? Asa araraneh? Cek si Omod rada harewosan. Nyasat atuh, kuring oge henteu. Can parat Jang Dirga nyaritana. Ujug-ujug rieg. Imah karasa inggeung. Jang Dirga jeung si Omod dipaparakat nyekelan tihang imah. Dina kahayaan kitu ujug-ujug burisat, burinyai. Katembong tina sela-sela panto pangkeng Baatang aya cahaya beureum buburisatan. Rap, riegna imah bareng jeung eueuhna cahaya beureum anu buburisatan di pangkengna Baatang. Reket, panto pangkeng Baatang muka semu moyongkod Baatang nyampeurkeun ka tengah imah gek hareupeun semah. Yeuh, ayeuna mah geus diwacangan. Kade bisi leungit. Jeung omat saupamanya aya anu rek meuli, ulah dijual. Rawatan wae Jalu. Cek Baatang ngasongkeun batu ali Jang Dirga anu geus diwatangan ku watang kelir emas. Mantes pisan katempona teh sisi-sisi watangna dikurilingan ku inten-inten anu laleutik. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru ngarasa kataji ku eta batu ali. Si Omod miheulaan nyokot batu ali anu diasongkeun ku Baatang. Gap cengkang. Awak si Omod lir aya anu ngabalangkun. Brak! Ninggang bilik imahna nepi ka meh-mehan jebol. Si Omod ngagoak, batu ali ngaceleng tina cekelanana. Ari nyanyeh atuh Jalu, sok gagabah teuing. Cek Baatang mun cereng. Ari Jang Dirga molohok mata simeuteun. Jalu, ieu batu moncong dicekel ku sasaha. Teu moal sanggupeun jalma biasa mah. Eta bieu buktinya bujak eta oge nyepi ka ngajengkang. Cek Baatang nunjuk ka si Omod anu muringis nyekelan dadana. Lumayan lila Baatang pepeujeuh itu ieuna. Sanggeus eueuh deui urusan. Jang Dirga amitan teu poho ngeupelan duit minangka pamulang tarima kana jasana Baatang. Geus kitu mah leos. Jang Dirga jeung si Omod ningalkeun imah Baatang kalayan mawa kaheran anu pohara. Yeh, cag heula nya hei. Sakitu anu kapihatur, insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Mang Guru jamit mungguramit mundur.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.